Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, murang kali bu guru anu soleh sareng soleha. Dinten ayeuna urang diajari basa Sundanya. Yuk simak video ieu. Dina kajadian sapopoe, tangtu pareng aya kajadian nu teu gampang kapohokeun. Sarta jadi pengalaman anu matak nineng salawasna. Pengalaman pikabungaheun, pikasediheun, pikasieun, jeung pikaseurieun. Kahiji, pengalaman anu pikabungaheun. Pengalaman anu pikabungaheun kanggo abdi nyaeta waktos abdi naik ka kelas 3. Waktos bade dibagi rapot teh, abdi sesebelakan sieun teu naik. Mangkaning anu nampin oge mamah. Abdi bingah pisan waktos diwartosan ku mamah yen abdi naik ka kelas 3. Nu kadua, pengalaman anu pikasediheun. Pengalaman anu pikasedihan kanggo abdi nyaeta waktos pun nini maot. Abdi sedih pisan waktos nini maot teh. Margina nini teh nyaaheun pisan ka abdi upami aya karorompok anu pangpayuna ditaroskeun teh abdi. Nu katilu, pengalaman anu pikasieun. Pengalaman anu pikasieun kanggo abdi nyaeta waktos ngiringan jurit malam. Abdi sareng rerencangan sargu kedah ngalangkungan ka kuburan. Jaba poek deui teu aya lampu. Abdi manisieun pisan. Anu kaopat, pengalaman anu pikaseurieun. Pengalaman anu pikaseurieun nyaeta waktos abdi nganggo sapatu sisirangan. Kumargi rusuh sieun kasiangan sakola. Abdi henteu taliti nganggo sapatu. Ari dongkap ka sakola, abdi diseungseurikeun ku rerencangan kumargi nganggo sapatu sisirangan. Abdi oge nyangiring seuri we dan rumaos henteu tarapti.